deui nu meuli bakso teh meuni lila ieu teh. Si Bapak jaga diuk. Mana bakso pesanan Mama? Atuh capek naon? Bakso. Nutup bakso teh. Kamari tadi muka cenah batu ningali bohong wae Bapak mah. Nutup ai mama teh percaya Tadi lah tuh mana artisnya rek beli eta sebelah kah jangan. Leungit duit mah oge. Sok loba alasan wae ieu mah ya. Leungit sumpah percaya. Leungit tapi kayak saditu eueuh. Bisa diandalkeun ieu mah kolot-kolot. Balik dia kita teh asa rek beli sebelah ah. Yang ini atuh. Entah heula di dieu erek tika salah mangkok ka jero. Saya euy. Lumayan jangan hanya bedeung si Mawat. Kasih anak soleh. Kamana nya basola tadi teh digantungkeun di dieu. Murah gitu. Kenaon emang? Neangan baso cenong. Ya, bakso mah lain di tayangan dibeli. Nya nyaho uing oge baso mah dibeli. Pan tadi teh digantungkeun di dieu, tapi nah bet eueuh. Usaha atuh. Buah-buah tadi teh si Duljon. Dah tadi teh jeung ece papangi. Buah beneran ku si Duljon. Basona dibawanya. Buah-buah pasti si Duljon ieu mah kalakuanana. Hayu. Dah tadi teh make resek kieu. Yuk tuh urang teh si Ayo Duljon. tuh yuk, ece bade keliling kampung sedang dan. Panas ieu teh padahal mah tiba meuli sabalakeun. Jarang banget. Jangan mengenal teh Jon. Mau bakso teh? Hayang teh. Ieu atuh sodako. Di nama Allahnya. Ya nuhun ya Jon nya. Jon atuh ka dieu lah cai-cai kopi teh gorengan. Nuhun panas itu nya. Pugu maksi Jon we nu mau bakso teh bapana tadi salila-lila di naon atuh. Gara-gara sia aing. Bapana geuning padan dicana ka dieu. Ari ieu teh ka mana? Mah. Zaman ayeuna mah gaya hirup diutamakeun heula, penampilan heula. Kajen teuing batur mah rek nyangka kemana sigana urang rek shopping ke mana padahal mereka sawah. Oh, si Bapak mah nasi di hati teh geus atuh we kamu. Iya. Ada di sana ka dieu geuning. Iya, Ai eta teh naon atuh jadina di lembutna? tingali we kumaha mangke. Atuh naon ieu teh? Di kumaha tuh ieu ka mana ieu? Nya ka saung heula getos acuk. Aya wah. Naon sih teh jerona? Sok buka we, penasaran mah. Oh, ari ya cukup bapak. Iya, salin bapak ieu. Oh, ieu kanggo mama Ya, ya. kanggo mama. Ari ieu kanggo Mama naon? kadang ngored. Bapak Oh, jadi macu. mama teh ngoreda ayeuna teh. Oh, sanes Tugas kamu. teh kamu. Ya. Jadi nyantos atuh abena, gentos acuknya jadi ngoreda ayeuna Ya, nya. mohon wayahna we. Bapak, terus abi ayeuna di teh hadir kita naon ieu? Abi kudu ngagawean Mama naon? mah itu ngoredan itu we tuh. Ngoredan itu wae. Ya, ya, sok. Untuk kamu, ngadon. Rek kamu anak sedang dan geulis kita ngoret mah geus tuh kudu mandi langsung we ka dieu. Iraha nya kita kamu anak diajak kamu. Hayu we kita ngoret. Kunaon Bapak? Cangking. Kunaon? Cangking aduh. Iya Bapak, iya. Iya, iya. Lah, Urang di koyoan atuh nya Pak. Kila. si koyoan aduh. Koyoan ku abi untung ieu abi babawaan. Ya. Babawaan kumaha? Kela Pak. Kelanya urang foto heula. Nah, jeung dipoto sagala tuh ubaran dipoto. Update status heula ieu Dasar jelema zaman ayeuna tah. Aduh. Kela Pak. Update status wae. Ayeuna urang kenapa? Aduh, aing buka pemajikan teh. Aduh. Bapak hampura Pak. Sugan teh. Pemajikan teh lain ngubaran ieu mah euy aduh. Hampura Bapak. Aduh. Hampura.
Ampun ya. Nah diremajakeun Bapak teh. Itu hampura bapak nih, engko bapak teh jagoan. Mama mah kong ngubaran tapi kalah ngajongklokeun. Bapak sakitu lalaonan, bapak meni siga abang geus kolot. Kolot. Kadu paksa eutik oge meni Sakitu. ngajengkang. Ya apalah abi wasulok. Ya, puasa. Jika sebelen si bapak meni dendam gitu ka abi. Kira tadi pacu kadupa. ngahalangan atuh da. Teh kahaja tuh bapak tadi teh Apa nih. kan cangeng atuh Bapak teh. Bapak mah kudu dikira jadian dendam. Ah, nisna di dewe ya. Bari yang belut. Aya balong geuning ngeunaheun. Ka mananya euy? Jelema teh tah. Aku aing mah mun panggih tingalikeun garanya. Keheul aing mah ka jelema eta teh tah. Jon teh Anjing, sebenarnya. sok sia. Iya, provokator ngadu-ngadu pamajikan Aneh sia tah. Sarwanya. Ampun atuh. Mah Samana Siling. sia. Ka mana ayeuna? Kamari si lain kita meuli rokok. Lep tapi ka ayeuna eueuh. Terus urang sia. Urang kumaha ku aing dibere duit maneh teh. Kamari meuli boboan. Terus kamari pamajikan. Lain maaf sia teh. Si omongan Satu manan sia tapi ka aya bisa ka batur. Aing Bayar lain ka urang mah. budak. Dulur mah ku aing di. Kalau luar dari ampun lu warah. Ampura. Hei, ampura. Siap. Dikirkeun Aing aing. cicing. 1 2 3. Dul dikaralap bener asli ya mah. Wah, si Duljon tikarolap. Wah, Tolong bantu. Ayo. Bapana itu di karunya si Dojon, ayeuna saruana deui. Sakatu talulungan. Wah, tulungan. Di karunya atuh mun jurik sama. Tuh, nang senang ngampar Ayo, sekalian atuh. Sak tulungan atuh tulungan. Ayo. Tulungan. Ayo. Goblok katipu. Kebalik. Bukan teh jero. Si goblok teh sia. Eta nipu 2 kali ke urang. Kebalik kanas aing teh kujubar sia. Aing katipu deui Wah, ayeuna. si Lukma. Geus buku deh. Aing ngalapkeun. Aing budak kieu da. Teh Heni, Kita ngudak Bapana, kemudian ngudak si John. oh tadi tehnya si Jon tehnya asa nama nyokot baso nu ceemanya. Udah dikaabikeun. Oh, Cek Emang. Oh, cenah manehna ngomong manehna meuli baso. Baso abdi digantungkeun di pagar pas abi kajero nyokot mangkok baso geus eueuh. Aya cek cenong ku si Duljon dibawa. Urang bari neangan si Duljon kan dece ayeuna mah jadi kemang desa di dieu penampilan ece tinggal itu kemang desa di dieu ayeuna mah urang bari keliling kampung mah nyanaon ece teh saha di dieu. Apa ayo atuh cetea paling keren teh Ece teh atuh saha Ayo atuh yuk. Cek. ku yuyun yuk atuh ya urang bari neangan si Duljon di Palung merasa rame nya Kasih gak Bapana di itu ayo. tuh si Duljon tuh. Hayu atuh urang tadi tuh tempo. Ayo atuh yuk. tinggal ya yuk Hari si Bapak nyinaon cicing di balong deh. Cesin itu teh kena raon di balong. Eta si Dojon nyen masalah. Oh, udah kamu eta ge nya anak baso eta nya nu ceemanya. Naon da baso abi oge ku si Duljon cenah cek cenong. Heuh tuh mah nelepkeun dah nu kitu mah. Geus bapak geus naik, Pak. Hanya ada tuh Pak, naonan deh. Cenang. Aneh heran gitu. Eta pakaian. Ai nama ece teh. Tambah bodas. Iya, kemang desa di dieu Tambah mah. kuning. No way neng Yuyun teh. Iya Mbak ya temenang di orangnya. Balik. Duljon, hanya sia maneh eta baso urang tadi dibawa ku maneh. Kagak gigituan di balong, buru sia bisa dibaledog ku itu. Naik rek situ. Naik. Nyate kela. Ramenya tadi si Mang Yana jeung suat pendi TJR digujulbuskeun ku si John. Rame-rame maneh mah beungeut pikawatireun tapi pika keheuleuan sia. Oh. Kelakuan teh, baso teh dibawa. Nyohon lapar, Mang dituna Yana. pagar teh eta teh jokot mangkok rek dihuapkeun. Dicokot baso eueuh. Ku Mang Yana Boyana moyana nyalapkeun asli ka Mang Yana dibikeun karunya di hamba Allah. nyokotna dasar sih. Tinggal mana pika sebeleun kalakuan. Alah,
Ada gaib mah. Alah nah garing. Bobor dari kisama. Mak.